naon pagaweanana. Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, maka pagaweanana tawado hirup henteu nyombongkeun diri. Hirup ukur disebut pejabat pan ku rakyat. Matak pejabat nu alus mah pejabat nu sadar bahwa jabatanna teh pamere rakyatna, maka geus jadi pejabat teh teu sombong ka rakyat, teu angkuh ka rakyat, bahkan leuwih ngarti kana kahayang rakyat, teu tega lamun urang dahar di restoran aya rakyat mikiran beas mahal nepi ka ngumpul tina huluna. Inilah ngaran pejabat idaman para rakyat sakabehna. Heuh ya. Keun da di dieu mah aya kiblat Kang Deddy Mulyadi, bisa jadi eta. Beng ka Bandung aya nu katulungan di Bandung, leos ka Cimaung aya nu kabantuan di Cimaung, belenyeng ka Banjaran aya nu dibantuan di Banjaran, belenyeng ka Pangandaran loba rakyat Pangandaran nu kabantuan ku Kang Deddy, komo di dieu meureunnan. Ta